para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng. Anu sakumaha biasa para wargi kasangakeun dina waktu serang gelombang anu sami. Carios anu nuju dihanca ku Mang Jaya sapara kanca ti studio nyaeta carios nyambung judulna Musuh Warisan. Ieu dongeng karya Kileuksa kasangakeun kasugri kaum dangu etang-etang hiburan pang bebrahmana. Para wargi sadaya disebatkeun oge hiburan pang bebrahmana. Mudah-mudahan bae para wargi ieu hiburan tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Janten ayeuna teh bagian ka-21. Nalika urang paturai kamari parantos dugi ka Nagasuni nuju ngawurukan Citrasena. Yen anjeunna teh cenah kedah guguru deui ka salah sahiji jawara minangka baturna Nagasuni, lamun kabeneran Nagasuni bobor karahayuan dina ngoning tarung ngalawan Supala. Mangga wilujeng ngadangukeun. Kumaha atuh Nagasuni para mitra ngajelaskeun perkara saha babaturan manehna anu baris diguruan ku incuna. Halus jaluk. Sobat Aki dengarana si Jawara Gundul. Hari ngaran nu asli Aki dekungsi nyaho lantaran manehna teu nerangkeun ka Aki. Teuing naon nu jadi sabab-sababna. Tapi manehna disebut Gundul estu bener-bener Gundul. Lantaran dina sirahna teu bogaan buuk salambar-lambar acan. Malah menibuleunang herang mata hayang neke. Hari sapopoena sok katelah si Gundul. Hai asal buasana Aki gitu nyaho deui. Ngan cicingna baheula mah di Gunung Cakrabuana. Tapi teuing ayeuna mah geus heubeul teu tepung. Teangan we sing nepi ka kapangi. Tah kitu jaluk. Cik Nagasuni bari neuteup ka Citrasena. Nyeh Citrasena seuri leutik bari ungut-ungutan. Ngandakeun anu bunga dina kongkolak matana geus kagamarkeun. Lamun manehna geus laksana jadi hiji jawara nu jago. Leungeunna geus karete hayang geura-geura nyiksa Rojana jeung Kang Ikung, kaceceb ka Supala mah ngadak-ngadak poho. Nya alus atuh kieu lah, kuring ge satuju pisan kana rencana Aki teh. Hari ini ka Gunung Cakrabuana iraha Ki. Kuring mah geus teu sabar hayang buru-buru jadi jago lah. Nggak bisa malas ka nyeri nu penting mah. Sabar jaluk, sabar. Apaan tadi geus disebutkeun ku Aki? Urang minta tulung kasih Gundul soteh lamun Aki eleh ku si Supala. Tapi hari Aki unggul mana nahaon make jeung kudu minta tulung ka batur. Ka batak-batak era jeung mirang. Hari maneh wani keneh gelut. Puguh we wani maki rek iraha ngajorog si Supala teh. Narek ayeuna atawa rek ngadaguan heula Mang Jured? Nya. Si Jured jadi kabopohokeun ku Aki teh. Bener jaluk. Leuwih hade urang daguan si Jured heula. Tapi kudu make wates ngarah teu kajongjonan. Lamun poe isuk si Jured teu datang-datang, kapaksa pageto urang init ngajorag si Supala. Jadi init kalemur si Supala teh urang pageto, kumaha kira-kirana satuju? Satuju kitu ge lah. Kuring mah kumaha Aki we naha lah. Ngan kudu sing asak perhitungan rek nyerang ka si Supala teh Ki. Lantaran tetela si Supala teh lain jalema atah-atah geuning. Aki wani keneh kitu tarung. Namun Aki eleh aduh teu kasawang pi balu kareunana Ki. Ulah salempang jaluk. Aki geus kasohor jago kahot. Piraku teu wani ngalawan ka si Supala. Buktina Aki sanajan geus leungit suku hiji, leungeun hiji, tapi bedek sanggup hirup kalawan tenang. Aki bisa lempang ku suku hiji, Aki bisa digawe ku leungeun hiji. Ada dikeun tarung mah suku Aki teh disambung ku beusi sageleungeun supaya leuwih matih lamun dipake dajong. Cik Nagasuni nyarita bangun ngarasa reueus. Seneng Citrasena rada ngarenjag harita teh lantaran takara ngadenge Akina bisa nyambung sukuna ku beusi. Oh Citrasena nanya bangun anu kaget naker. Ulu. Nah tipana inu mana Aki mesen suku teh? Jeung di mana ayeuna suku palsu Aki teh? Cing kuring hayang nempo penasaran ya? Cek Citrasena. Bari netep kana beungeut Akina, pok Nagasuni teh ngajawab. Nyarita beuki agul bae ngadenge caritaan incuna teh.
Lain menang mesenti panai Jalu, tapi menangin aki sorangan. Hari bahan menang maok tu urang lebur. Namun maneh hayang nyaok tuh cokot tukang batu nu di pojok. Urang sakalian pasangkeun ayeuna ngarah teu kaku lamun tarung. Cek Nagasuni bari nunjuk kana batu nu aya di pojok guha. Hari Citrasena teu nyarita deui kalah ka Jung Nangtung. Terus lempang muru kana batu nu dituduhkeun ku Nagasuni. Dekung silila oge geus tepi barang breh teh di dinya aya beusi segede leungeun. Ari panjangna sarua jeung bitis Nagasuni. Gap ku Citrasena dicekal terus dibawa sarta dibikeun ka Nagasuni bari pok nyarita. Lain ki berat geningnya. Heueuh bener eta. Hari perkara berat teh kudu dicaturkeun da pugu beusi sok Bandungan teh. Waki rek dicobaan ayeuna sarta moal dilaan nepi ka poean Tarung jeung si Supala. Cek Nagasuni bari dilaan deui nepi ka bari diterapkeun eta beusi teh kana sukuna nu buntung. Sanggeus beres Jung Nagasuni nangtung terus lajag lejeg gagah naker. Sorana pating geletruk paadu jeung batu. Kadengena mata kelalinu jeung pating sereset kana hate. Citrasena meuni colohok bakat ku kaget. Ku kituna teh bari ngagerentes dina hatena. Uluh. Bener kuatan si Aki teh. Kakara aing menempo si Aki make suku beusi. Ari bareto mah kungsi nempo ge da disambung ku kai. Lamun disabetkeun kana hulu moal teu bejad da jigana. Wah, jigana rame yeuh. Lamun boga suku beusi kieu tuh main bah, batu ge meureun sarieun. Cek gantos teh Citrasena bari colok. Ari Nagasuni pok nyarita. Jalu nyokot batu segede hulu heungtuna di dinya luhureun cadas nu leuyot. Ku Aki rek dicobaan ditajong ku suku beusi. Mangga Ki? Jawab Citrasena terus ngaleos. Rek nyokot batu tekung silila geus datang deui bari mangku batu segede hulu kuda. Terus dituna dia tempat nu dituduhkeun ku Nagasuni. Sanggeus beres pok Nagasuni nyarita. Alik mundur sing jauh. Ieu batu ku Aki rek ditajong sakuat tenaga. Nah hancur eta moal. Cek Nagasuni bari maju ngadeuketan batu. Ari Citrasena teu ngajawab terus mundur kira-kira 5 lengkah. Nutup ka Nagasuni, lila serog Nagasuni masang kuda-kuda rapih naker. Hiuk-hiuk suku beusi disabetkeun kana angin. Maksudna nyoba-nyoba kekuatan beungkeutanana. Nah kuat atawa henteu. Tapi tetela kuat naker. Hiuk berterang, berah batu teh bejan. Bubukna rabeng paburan tak kamana mendi. Cakakak Nagasuni seuri meuni lelengakan bangun nikmat naker. Telila pok nyarita. Tetela, kuateun keur ngabejadikeun batu mah. Cik Aki rek nanya ka maneh Jalu. Ari hulu si Supala leuwih teas mana lamun dibandingkeun jeung batu. Cik Nagasuni bari ngareret ka Citrasena. Wah, bukan tuh teas batu Ki. Udah satelas lagi hulu manusia piraku rek ngalubihan teas batu mah. Jawab Citrasena. Nyarita kitu bari ngajeleng nulak cangkeng. Kulantaran nempo kagagahan Akina nepi ka teu sadar awakna jadi robah tangtungan. Manehna asa kabawa gagah. Gumatak nangtungna teh legeg jiga jagoan anyar. Nganti nepakan dadawe para mitra. Ungguh wae Nagasuni meuni bungaheun nempo incuna bangun reueus. Pok Nagasuni nyarita sarua boga rasa somong leuwih ti Citrasena. Bener Jalu. Hulu manusia boa leuwih teas tibatan batu. Gumatak tanggung jawab Aki ge. Ari pikeun ngabejadikeun hulu si Supala mah. Sakali nyabetke moal teu bujrat bajret. Bari polona amburadul. Buktikeun pagetu ku maneh Jalu. Percaya Ki lah. Bisa urusan kitu mah tuna heula Ki. Lantaran kuring lapar ieu boga keneh hakaneun Ki. Cik Citrasena. Rarat reret ka sakuriling guha beuteung karasa lapar menipu purilitan. Pok Nagasuni ngajawab bari nyerengeh. Oh, jadi lapar maneh teh Jalu. Nah, tu lain kita tadi nyerita teh, tu teang di tukang. Jigana segala rupa hakaneun loba keneh. Sabab jandila tas dikirim ku si Jured sama Midit ka Cibonelang. Yung barang dahar heula sing seueuh sakalian.
Cek Nagasuni bari gek manehna diuk dina batu urut tadi. Ari Citrasena tuluy ngaleos ka tukang teu nyarita deui. Barang geus aya di tukang breh manggih dahareun rupa-rupa jigana wae pangirim bapana nu dibawa ku si Jured. Celebak Citrasena dahar seseubeuna. Saseubeuna. Sanajan aya di leuweung ge Nagasuni mah dahareun teh tara kakurangan. Nu matak Citrasena lapar teh teu hese neangan dahareun. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu acara. Kocapkeun kacaturkeun isukna. Nagasuni jeung Citrasena gawenangan ngarobrol we bari nungguan datangna si Jured. Bunga aya nu ngecebuk buanana sok patinggal liuk nempo nu baris datang. Tapi si Jured teu moal-moal. Dereng ngobrol itung-itung ngabarang-barangkeun ka kesel. Bari diselang ku barang dahar. Tapi di daguan ti isuk jedur nepi ka sore jeder teh si Jured teu datang-datang. Nagasuni jeung Citrasena teu barogeun curiga yen si Jured meunang kacilakaan. Lantaran boga angkeuhan yen si Jured teh cukup boga pangarti pikeun ngajaga diri. Teu ngingetkeun yen manusia teh aya apesna. Sifat papasangan di diri manusia baris karasa. Baris ngarasakeunana model apes jeung jaya. Lamun disebutkeun si Jured kasebut jelema jago tangguh ngahareupan musuh, eta teh keur jaya. Tapi lamun ningang dina apesna, geus pasti nimbulkeun hal-hal anu ngabalukarkeun samodel si Jured ditahan teh di hiji desa. Nepi ka isukna si Jured tetep teu datang bae. Kulantaran geus asak badami lamun geus 2 poe si Jured teu datang, Nagasuni jeung Citrasena rek miang ka Ciborelang. Samemeh arinit ngajorag ka paguron monyet bodas, pok Nagasuni nyarita ka Citrasena. Sena, 2 poe urang nungguan. Si Jured tetep teu datang. Kulantaran kitu ayeuna keneh urang kudu idit ngajorag si Subala. Ngan samemeh idit, aki rek nanya heula ka maneh. Lamun urang lempang biasa sabaraha poe lilan di jalan. Cukup 2 poe moal, cek Nagasuni. Bari mangeuhan tali suku besi, Citrasena pok ngajawab. 2 poe sapeuting ki, jadi lamun indit ayeuna isuk-isuk teh pidatangeun teh poe isukan pas sore. Kitu ge lamun peuting lempang terus ki, tapi lamun peuting teu lempang mah nya 3 poeun lah meureun. Hayang nepi wayah kumaha ka dituna tu ki, jeung rek wayah kumaha tarungna. Aki teh hayang tarung pabebeurang jalu. Aki hayang nyaho kaayaan di Ciborelang ti beurangna. Hiji jago lamun rek nangtang tarung teu kudu ti peuting. Hiji jago kudu boga sifat satria. Sore wani, isuk wani. Beurang wani, peuting wani. Ari aki hayang tarung ti beurang, kitu tah maksud aki teh jalu. Cek Nagasuni bari neuteup ka Citrasena. Namun kitu mah urang teh kedah monok sapeuting di jalan ki ngarah datang ka ditu subuh-subuh atawa isuk-isuk terus tarung, kumaha satuju? Tapi kedang teh satuju aki mah. Lantaran tas lempang jauh terus tarung goreng di urangna, untung di batul. Ari cek pikiran aki, mending datang ka ditu peuting. Terus istirahat heula sapeuting jeput pikeun ngumpulkeun tanaga. Kira-kira wajih haneut moyan kakara urang nyerang. Salse we ulah rusuh teuing. Ngan samemeh dar tarung, aki rek mabatahan heula ka maneh. Di mana aki kadesek ku si Supala, omat ulah rek ngajujur nafsu. Najan wani kudu buru-buru kabur. Komo ari geus teu wani mah ulah maksakeun. Sabab kadatangan urang tadi tu lain rek nyebahkeun nyawa, tapi rek ngana nyawa. Jadi kesimpulanana, lamun teu kuat gunakeun jurus Cibarusa. Batur mulu urang misah. Sambung ku jurus lengkah 1000, nu saterusna kabur sinjau. Kumaha kahardi? Nya jurus kitu nya ki. Keun lah ulah salempang perkara kabur mah. Kuring asana teh geus apal pisan ari jurus lengkah 1000 mah. Ya tuh ki urang ini ayeuna mah. Cek Citrasena. Bari jung nangtung jiga geus teu sabar hayang buru-buru ini. Sok sanajan manehna can cukup dina pangarti, tapi ari rek init jeung akina nu kawentara jagona mah. Hatena ngadak-ngadak gede. Sumangetna ngagedur, beungeut rojana jeung Kang Ikung ngadak-ngadak kumalangkang dina kongkolak matana. Cakakak Nagasuni seuri
kabawakeun ku incuna. Bener gitu jaluk. Istilah tarung pandang mundur ulah dipake ayeuna. Sabab urang teh lain sosoroh kojor ka ditu teh. Jaga kasalamatan diri. Lamun sakira bahaya burwe. Tapi samemeh kabur kudu bisa ninggalkeun korban di pihak musuh. Tapi sok sanajan kitu tujuan urang tetap unggul lain eleh. Yuk ini cik Nagasuni bari jung manehna nangtung. Terus ngaleos ninggalkeun guha dituturkeun ku Citrasena. Dua manusia anu jadi bibit berwit bumi geus bijil deui tina liangna. Jalma jahat rereged dunya teh geus mimiti liar neangan mangsa. Dua iblis jahat mangrupa manusia harita ngagaridig lempang ngajugjug ka Ciborelang. Matak aneh jeung matak heran. Bareng jeung kaluarna Nagasuni ti guha Cilwa Kembar. Ngadak-ngadak ti kajauhan mimiti kadenge sora ajag nu babaung meuni pating cungung matak paur. Sora melewung minuhan leuweung, aweuhanana pating saleor jeung pating seleket dina sela-sela tatangkalan nu pating belegbeg jarangkung badag. Sora manuk galak gagak pating koceak patemalan jeung koreak. Sora manuk pating jerit dipirig ku siit uncuing. Ungkut-ungkut jeung heulang ruyuk saruang ngilu ribut. Satu-satu leuweung rame pating koceak. Hiji tanayan di alam dunya bakal aya ributan rebutan nyawa akibat jalma durjana. Manuk piit jeung satu-satu laleutik pating jererit. Ngarasa inggis jeung ketir sieun kairid ku banjir getih. Panun poen tadi beng ngeras ngadak-ngadak lempes. Bumi alam jadi layu mega anu ngagulung jadi alum bangun bingung. Sakabeh pangeusi alam jiga nu teu ridho nempo Nagasuni ku melendang di alam dunya. Tapi Gusti Allah mah teu weleh ngantir ka kunu kumaha bae oge. Ngan tangtu jaga di akhir bakal aya balitungan. Melak goreng bakal metik buah goreng, melak hade bakal metik buah na hade. Para mitra sadaya gancangna carita heuleut dua poe ti harita Nagasuni jeung Citrasena geus tepi ka Ciborelang. Di subuh keneh Citrasena jeung Akina geus siap sadia pikeun tanang makalangan. Duanana ngajarentul di hiji saung. Bari nungguan beurang anu ngajarentul teu ngaromong. Duka dengengan kang kengkong nasora bangkong di pasawahan. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora mahayam jago kongporongok. Ari nu diancam nanyata supala sapara kanca. Harita teh sakumaha biasa lamun subuh geus kalumpul di masjid. Kitu deui harita supala sapara kancana geus aya di masjid keur ngalaksanakeun salat subuh. Rengse salat subuh terus sarerea ngariung rek ngadengekeun kuliah subuh. Lila pok supala ngamimitian cumarita. Para saderek sadaya, sakumaha biasa rengse salat subuh urang sok ngayakeun kuliah subuh pikeun nambahan ilmu pangaweruh dina bidang ibadah. Ngagua rupa-rupa ilmu nu can dikanyahokeun ku urang. Tapi dina ieu kasempatan ayeuna kapaksa eta kagiatan teh eureun heula. Ari nu jadi lantaran kuring teh aya hiji perkara nu perlu dikanyahokeun ku sarerea. Eta perkara teh penting, jeung datangna dadak-dadakan pisan, sarta perlu dibadamikeun ayeuna keneh. Tah kulantaran kitu kuliah subuh ayeuna mah urang ganti bae ku babadamian sabab sarua pentingna ieu oge. Cek supala bari reg nyaritana eureun heula, terus tungkul jiga aya nu dipikiran, sarerea meuni pada ngajenghok lantaran kaget. Ari Mang Roda ngarasa panasaran, samemeh supala neruskeun caritana, pok Mang Roda nyarita. Ayo naon jang? Asa dadak-dadakan teuing ieu teh, cing buru-buru pedar ngarah Mang, jeung sabatur-batur bisa buru-buru nyaho. Jadi panasaran Mang teh yeuh, cik Mang Roda. Bari ngagilirkeun silana nu sejen ngadadak jadi geh-geran. Terus pating garitek jiga anu teu ngeunah cicing. Tapi taya deui nu nyarita kalah pating polohok bae neuteup kana beungit supala. Teu lila jung supala cengkat.
Sanggeus rarat-reret sakedeung pok Supala nyarita deui, sora alon tapi jelas. Nyarita salse teu gurung gusuh ngarah gancang ka hartina ku sarerea. Mang Roda, kitu deui ka sadayana para saderek. Ieu perkara memang datangna dadak-dadakan. Waktu kuring keur sare samemeh bedug subuh kadenge. Nu jadi pikiran teh lamun dipikir saliwat mah jiga taya hartina. Sabab dengan saukur hiji impian nu ceuk omongan barudak mah kembangna sare cenah. Kitu deui kolot sok loba nu nyebutkeun kitu. Tapi impian nu datang ka kuring teh jiga-jiga hiji ilapat. Nu ngahaja datang pikeun ngageuing ka kuring sangkan waspada. Cing nepi kadinya kaharti ku sarerea. Cik Supala bari netep ka sarerea pok saur manuk ngajawab para mitra. Nyebutkeun ka hartos. Sarerea reang malah mah pok Mang Roda nyarita sangkan Supala buru-buru nerangkeun mimpina. Umang ka hartos pisan jang, sok geura pedar tong asa-asa lah. Sabab sok sanajan sifatna ngimpi, teu kabeh impian riwan. Bisa kabeh impian kemang sare. Tapi kadang-kadang sok aya benerna. Lantaran apan Rasulullah oge nampi wahyu sawareh mah ngaliwatan impian cenah. Tah ku lantaran kitu sanu terang impian ujang di hiji pituduh. Leres Mang Roda, sok bandungan ku sadayana. Ku kuring rek dipedar sangkan ku sarerea kaharti. Dina impian teh kuring kadatangan ku Aki Banyu. Anjeunna maparin hiji pedang nu kacida sekeutna saurna teh mangrupa warisan ti Aki nu panungtungan. Saterusna sanggeus Baki Banyu ngaleungit kuring nempo caah walungan Cihoe nu kacida rongkahna. Tah dina eta caah teh sababaraha urang di antara alangin aya nu paling. Rag Supala eureun deui nyaritana terus neuteub ka sarerea. Panglilana neuteub ka Mang Roda leng sarerea ngahuleng meninga gateng bakat ku uleng. Sarerea aya nu ngarti kana hartina ngimpi Supala. Tapi matak heran. Lantaran sarerea jiga nu ngarasa lewang barang ngadenge impianna. Pamimpin kitu teh. Sarerea ngareluk tungkul jiga nu mikir padahal mah saurang ge taya nu sanggup mikiran kana hartina ngimpi Supala. Atuh puguh bae. Para mitra sadaya dina hatina masing-masing karasa pating sereset jiga rek nyang hareupan kareuwas. Tapi naon anu baris kaalaman? Saurang ge taya nu bisa neguh. Tekung sililajung Mang Roda cengkatkeun sirahna. Terus neuteub ka Supala pok nyarita. Jadi jang Supala teh ngimpi aya nu meren pedang. Jeung ngimpi nempo cai anu keur caah rongkah sarta batur urang anu palid. Naon piartina teh jang? Ngan jelas lain ilapat alus teh jiga nama. Samemeh kuring nerangkeun pamanggih, leuwih ti heula kuring rek nanya ka Mang Roda. Lamun Mang Roda wani nyebutkeun lain ilapat alus, tangtu wakal wani nyebutkeun ieu teh ilapat goreng. Tah kulantaran kitu, kila-kila naon atuh ieu mah? Cing terangkeun heula. Pamanggih Mang Roda nah akur jeung pamanggih kuring atawa henteu? Cik Supala kalah kamalik nanya ka Mang Roda. Atuh leng Mang Roda ngahuleng. Harang kaciri kerung jiga nu nya keur mikir. Mang Roda ngarasa kaduhung segede gunung wawaniana nilu neguh. Tapi kulantaran Mang Roda teh kasebutna hiji pamimpin anu kapercaya ku sarerea. Ngarasa era lamun teu bisa ngilu neguh kana impian Supala, pok Mang Roda ngajawab sabisa-bisa. Yang Supala, memang lamun emang wani nyebutkeun lain ilapat alus, tangtu mangge wani nyebutkeun ilapat goreng. Hal ieu teh dumasar kana kapercayaan emang sorangan. Lamun hiji impian aya patula patalina jeung hiji pakarang, contona pedog, pedang, eta bakal aya papaseaan. Sedengkeun lamun aya patula patalina jeung banjir atawa caah gede, bakal aya nu ngumbar amarah. Komo ari katinggal anu palid mah tangtu bakal cilaka terkadang nepi ka ajal. Kitu nurutkeun implengan atawa hitungan emang mah. Ngan perkara bener henteu nama. Da mang mah teu terang teu nanggung kitu tah. Cik Mang Roda bari neuteub ka Supala. Lang Supala ge ngahuleng. Barang ngadenge katerangan ti Mang Roda kitu malah sarerea ge ngadak kapangaruhan. Terus ngarilu ngahuleng bari murutan dada jiga nu susah. Perkara bener jeung henteu nama cantang tu.
Tapi kulantaran nu nyarita hiji jalma anu dianggap pamimpin nyatana mangroda, teu burung anu sejen ge kapangaruhan ku caritaan pamimpinna, teu lila pok supala nyarita. Mangroda, lamun emang boga pikiran nepi ka palebah dinya jigana teh salah-salah teuing. Ari sabab perkara papaseaan mah memang geus aya bibit-bibitna. Sajabati kitu memang urang teh ngabogaan keneh musuh nu terus-terusan ngakalakeun ka urang. Jadi wajar lamun urang bakal aya nu nyerang, sarta wajar lamun eta impian ditafsirkeun nepi ka palebah dinya. Tapi lepas tina bener henteu makna eta impian siap siaga bae jeung tatan-tatan mah taya salahna. Geus perkara ngimpi mah ulah dipikiran deui. Nu penting siapkeun diri urang pikeun yang hareupan sagala kamungkinan anu bakal tumiba ka urang sarerea. Rek percaya teu kana impian ari hati-hati mah tetep kudu. Tah sakitu we babadamian ayeuna mah kabeneran beurang geus caang, yuk urang pada siap siaga. Cek supala bari jung nangtung, terus kaluar ti masjid, buriak sarerea bubar serta terus maruru ka ponok. Ari mangroda cuhcih paparentah sangkan sarerea tatan-tatan. Uguh we samemeh panon poe bijil ge. Sakabeh murid-murid monyet bodas geus saged samakta pakarangna, lamun teh mah aya nu ngajoran tinggal prung we tarung. Paramita anu mulia, ekung silila pecenhul sang surya medal ti beulah wetan. Berai cahayana caang nyebrot ka sakuliah jagat. Kaayaan di Ciburelang katempona halalegar matak betah nu nyicingan. Sora manuk-manuk bisa rada menirecet pate malanjing baturna. Terus pating arat selog dina dahan-dahan kai sawareh pating keleper bari nyicis-nyicis genjang-jangna. Sarerea saruka bunga ngabageakeun datangna sang Batara Surya. Kira-kira wanci hanit moyan kulunung teh ti beulah tonggoh aya dua jalma nu datang. Nyata jalma tajalian Iwati Nagasuni jeung Citrasena nu rek ngajorag ka supala. Memeh duanana nepi ka palebah imah Bah Purwana, reg Citrasena eureun heula leumpangna. Atuh reg Nagasuni eureun sarta pok nyarita. Nah, make eureun cenah. Jeung palebah mana gogobrog si supala teh ha? Jauh keneh tah geus deukeut. Cik Nagasuni bari ngareret ka Citrasena. Pok Citrasena ngajawab, mata kuring reun ge geus deukeut pisan aki. Tah, kulantaran kitu urang perlu ngatur heula gerakan. Narek langsung nangtang tarung atawa rek ngaruksak heula. Ari cik pikiran kuring mending ngaruksak heula ngar aya korban. Tadi mana geus aya kaributan tangtu si supala bakal bijil. Lamun geus kitu kakara aki nyamuk, satuju? Bener Jaluk bener. Seukeut otak maneh Jaluk. Tapi ujalan kumaha nyen kaributannya ha? Narek gogorowokan urutan gelo atau rek ngaduruk imah si supala? Atau rek ngaruntuhkeun imah nu itu tuh, menyungcung tuh. Imah naon teh ngaranna? Imah teh maki masjid cenah cek urang dieu mah. Ari nyen kaributan mah gampang kinu penting mah keur urang mah asal rame we. Tah hiji-hijina jalan sangkan rame urang ngancurkeun itu tuh tenang tuh. Ponok cenah ngaranna teh. Tempat esok di para kelatihan silat. Tapi kumaha carana nya ki? Cek Citrasena bari neuteup kana suhunan ponok anu katempo luhurna wungkul. Mana bangunanana? Keun ku aki urang runtuhkeun. Itu kitu tuh geuning suhunana kaciri panjang. Ngadolopong jiga bedeng. Kumaha carana nya ki? Mana? Tuh itu tuh. Oh eta. Mana pun jagal itu merenya tuh. Nya ki cing kumaha tah? Cek Citrasena. Nanya deui ari Nagasuni lenggahuleng sakedeung, mikir-mikir carana ngaruksak. Sanggeus manggih akal pok Nagasuni ngajawab. Gampang Jaluk. Ayeuna urang leumpang pada danguriling. Ari maksud sangkan bisa datang ka satukang ponok. Lamun geus anyog kadinya tangkal kain aya di tukang ponok ku akhir ti babuk ti kajauhan. Sinarungkad ningang eta ponok. Ngan maneh kudu hati-hati sabab ngaruksak sayang manusia persilatan mah sarua jeung ngaruksak sayang engang. Tah kulantaran kitu geus tangtu engangna bakal rabeng laliar. Terus nyalamran ka urang kade bisi kaseureudnya. Cek Nagasuni bari neuteup ka Citrasena.
Pok Citrasena ngajawab, wah moal ki. Namun nyireun urang keprak we kurang rampir aku cuma urang terus malodar. Yuk urang mau isu keneh. Heeh, ayo. Tapi maneh kudu lempang ti heula sabab aki macanya jalan anu alus jeung aman. Nam geura maju, cek Nagasuni. Bari nyurungkeun tonggong Citrasena. Atuh bral para mitra duaan teh maraju ngajugjug ka tukang pono. Mangkaning harita teh anak buah Mang Roda keur ngarariung di jero pono. Lamun katingang kaitang tubak karubuh tekung silila antarana saong Nagasuni jeung Citrasena anyog ka satukang pono. Terus duaan pating keteyep ngadekitan pono kereg duanan areureun terus masang ceuli ngadedengekeun nu aya di jero pono. Barang geus yakin terus Citrasena meretana ka Nagasuni ku ngacungkeun jempol duanana. Terus Nagasuni jeung Citrasena malunur deui ngajauhan eta pono. Sanggeus kira-kira 100 meter anggangna reg duanan areureun sarta pok Nagasuni nyarita kalaunan. Munur Sena, aki rek ngamat aji yuda geni pikeun ngarubuhkeun tangkal Ki Hujan. Digana 100 meter mah nepi keneh. Cik Nagasuni bari srog masang kuda-kuda. Suku katuhu disambung ku besi nu aya di hareup. Sedeng anu kenca aya di tukang rada muka keluar. Ari leungin anu ngan kali hiji ditangtungkeun sahibas tak-takna. Ragatak, ragatak Nagasuni matak ajianana. Urat beheung ranteng segede-gede halu. Cek paribasana para mitra. Oh ini urat beheung segede halu. Urat beheung ranteng. Atuh para mitra, harita teh jiga nu dibatak ari panon molotot teu ngiceup-ngiceup. Sedeng Citrasena teu wani deukeut, kencang luncat ngajauhan kira-kira 1 mak jauhna. Lila para mitra beles Nagasuni ngadorongkeun leungeun jiga nu berat naker. Siut aya angin tarik naker nebak kana tangkal Ki Hujan. Tukangin pono. Pededag, krek, dok, koleang, bruk, tangkal Ki Hujan runtuh ninggang suhunan pono. Atuh kumaha para mitra? Buyak jalma-jalma nu aya di jero pono rabeng laluncatan. Sarerea ampir bareng pating gararo patarik-tarik. Ponok runtuh, lumpat. Bari jelung laluncatan kaluar ngan untung sarerea pada gesit jeung tangdas. Jadi sarerea oge salamet aya nu kagencet ku tangkal Ki Hujan. Tapi ponok jadi ancur paburantak kelantaran Ki Hujan teh kacida gedena. Ari murid-murid monyet bodas sarita teh rabeng lalumpatan ningkar sakulilingin ponok. Sedeng Nagasuni ugil-ugilan nyabut suku beusina nu nancem kana taneuh tekung silila gero Mang Roda mere parenta. Batur. Belah congoh ada 2 manusia tuh. Ayo kepung saudara, kepung. Cek Mang Roda. Bari ngacungkeun leungin sedeng anak buahna ti tadi geus rabeng lalumpatan ngatur posisi sewang-sewangan. Lantaran lamun ngepung sararea geus pada apa kana bagianana. Ari Mang Roda terus nitipkeun duaan. Barang breh Mang Roda teu pangling jeung teu pohoy. Mang Roda apal keneh kana tangtungan Nagasuni komo ari ka Citrasena mah anyar keneh. Rai Mang Roda nafsu meninga gidir. Untu kakerot bakat ku amek. Bari nempokeun anak buah nu keur rabeng lalumpatan. Pok Mang Roda nyerita sorangan bari sungut ngurutan dadana. Kasebelan Etela si Citrasena menang bubuyut nasi kasebelan teh. Sila kalamun kieu ka aya nama. Sanaon-naon aing geus karugian lantaran ponok hancur sakaligus. Hati-hati si Nagasuni, cek Mang Roda. Terus ngalengkah lalaunan ngajugjug ka Nagasuni. Jeung ka Citrasena ari anak buahna harita teh geus hasil ngepung Nagasuni katut incuna. Seneng nu dikepungna harita tenang-tenang bae malah pok Nagasuni nyarita ka Citrasena bari seuri semunang tang ka Mang Roda. Sayang engang geus hancur jalu. Awas sing hati-hati. Tuh gagedu geus mimiti nyampeurkeun ka urang. Jiga nama rek nyeureud meurentah. Ari cacing cauna mah geus ngalingkung jeung barudak nu rek kucing-kucingan. Dicacar bolangkeun sia ku aing. Nah ka digamahan ki bisi kaluar kalabur deui.
engke tunggalana kira-kira aya maduan moal ki cek Citrasena nyarita ngahaja ditarikeun maksudna mah panas ka Mang Roda ari Mang Roda sanajan angang keneh oge manehna ngadengieun harita teh tapi teu didenge nu nyarita kitu teh jongjon bae nanyak ngadeukeutan ka Nagasuni ari Nagasuni pok nyarita engang bergang kieu mah moal aya maduan atuh jalu paling-paling madu kucing nu rasana haseum pi ka sabeleun jawab Nagasuni nyarita teu eleh tarik ku Citrasena bubuh kadengena ku Mang Roda beuki jelas kerok Mang Roda mere komano deui waktosna seueur para mitra ieu ieu deui urang teraskeun enjing para mitra dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan Karya Kileksa janten ieu dongeng teh sakali deui judulna Musuh Warisan mangga para mitra demi ka dieu bae heula keun enjing urang teraskeun deui Mang Jaya sapara kancangan nuturkeun nuhun mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan langkung saur bahe carek dina Mang dongengkeun dongeng kirang ngegemakeun hapunten mangga para wargi mudah-mudahan enjing urang patepang deui dina acara nu sami dongeng neraskeun hanca anu judulna Musuh Warisan Karya Kileksa mangga atuh ayeuna mah Mang Jaya ngahaturkeun nuhun bae ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun di acara wilujeng kantun kasadayana permios.